Assalamualaikum, nuju naraon abang-abang. Waalaikumsalam. Beta nuju mantuan Kang Iwang dapat taju. Say atuh, dajar gotong royong bang. Apaan paribasa? Bumi diinjak, langit dijunjung-junjung. Berat atuh bang di jungjung-junjung mah. Bumi dipijak, langit dijungjung meureun. Duh, reus ningan ku gotong royongna ya. Abang-abang sadayana ya. Pada ngadamel tajub. Alah gitu, Bah. Pek paribasa nama. Kadarat jadi sarago, kacaya jadi salwi. Bang, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Kitu meureun. Heeh, gitu maksudnya mah. Bade ka mana Kang Ojo teh? Eta Kang Iwan, Wang Sulti pun rai, ditongoh. Dan siapa mah? Ngejagi brayan. Babarayaan meureun bang. Tak maksudna baba. Hari ngomong sudah hayang, tapi teu bisa ngomong nah. Ken Bang Ruli, ku kersana diajar ge tos lumayan. Ken pamilepat mah da aya nu ngalareskeun. Tah eta pisan kudu daek ngamumule bahasa Sunda pituin. Ulah bahasa dengan wae anu dimumule teh. Aduh, nuju nanan yuk. Si bungut goreng patut. Reka mana Mas? Aduh, bong letan totolangan. Aduh, bah, aku udah letan ayat tulang. Aduh, lain tulang artinya apa, Man? Saya ngomong jeung tukang getuk mah. Hep. Geus, ayeuna mah urang, ulah sileledek. Urang ngajaga duduluran, najan urang beda-beda suku. Tah gitu. Apanan tina silih gorengkeun teh sok jadi pacengkadan. Duh, hapunten Akang, moal tiasa salami. Aya keperyogian deui. Nah rurusuhan atuh Kang, teu cai-cai acan. Tos cekap Kang Iwan, hatur nuhun. Ke sanes waktos. Abdi ka dieu deui. Di kantun sadayana. Assalamualaikum. Bade ka mana Kang Abang? Waalaikumsalam.